Euleh geuningan ceu ieu teh geus arek magrib beureun nya ceu urang tetep tutup heula hordeng nya ceu nya bari urang rungkeun lampuna sakalian jeung kaluar. Beres nutupkeun hordeng tadi teh cek si sembeb teh cenah mama cenah urang tadi teh geus aya ngabersihan daging domel cenah hegera asakan urang teh geus lapar heuh urang asakan tamata kitu langsung we kana kulkas neangan samara ceu arek ngasakan daging domel. Gaya si Ece mah boga daging domel heuh hari teh ieu teh urut daging kurban teh ceu tong beja-bejanya. Loba sih henteu ieu teh ceu saeutik tapi lumayan we mahi we jang sakabehannya jeung anak jeung saleuki jeung urang. Tadi dia oge teh hilapnya ceu si cabena teh dipetekan heula tas si bawang bodasna dipesekan heula pokona bawang bodas bawang beureum teh urang pesekan tapi di dieu mah rek di blenderna teh bawang bodas wungkul jeung cabe ai bawang beureumna mah nah make moal di blender carek disiksikan arek jadi siga bawang goreng teh geuning tapi moal di bawang gorengkeun ceu pokona rek digoreng we bawang beureumna mah. Jadi dipisah henteu diasupkeun kana mangkok ceu tanu eta mah nu kana mangkokkeun mah arek di blender tapi sampe di blender arek dikumaha heula engke teh ceu tah ieu teh nyiksikan heula bawang beureumna ceu da teu loba bawang beureumna ge 2 sihung tapi nu barada geuningan ceu aya loba leutik samara sok laleunang geuninganan ceu. Malahan mah tadi teh si aya sembeb teh cenah mama tong di blender samarana teh siksik we tapi da urang teh yang di blender ceu ngarah menyerap gitunya ngarah pokona ceu menjarkeun teh sok leunang moal leunang nu ieu mah dijamin enak lantaran teu make muncang. Tadi oge geus beres nya ceu dikumahan si cabena teh lanjut we ieu teh ngumah lah daging domel da tadi teh geus dimarinasi teh ku si angge yang sembeb teh make jeruk lemo jeung uyang geus tamata dikumaha deui ku aku teh. Langsung we ieu teh si cabena jeung bawang bolasna teh urang blender guis disada eta teh ceu sabana mah ngageureunna ngablenderna teh tah teh dicabut heula si paranti nyanguna teh tah dicolokkeun deui teh hilap teh teh geus beres ngablender urang hurungkeun kompor asupkeun minyak goreng bawang boreuem entong pokoknya cenah digular gare pokona digurah gareh kitunya tah tuluikeun urang asupkeun sakirana geus koneng bawang beureumna urang asupkeun bumbu etana bumbu naon teh bumbu-bumbukna kitu anu geus meunang ngablender hilap oge salam jeung daun jeruk aya hiji ning tadi daun jerukna ceu tah ieu teh geus asak sakabehna urang asupkeun daging domelna tah ulah pokoknya ceu di dieu teh urang cayan bisi tutung lantaran pan saat caina eueuhan tuluy urang samaraan di dieu teh ceu aya penyedap aya uyah aya pecin pokona aya gula jeung sajabaning tapi moal ka diasaan ceu da can asak ieu teh urang guar gair heula urang guar gair teh geus eta urang tutupan ceu tadi teh cek aya sembeb teh mama cenah entong di kana katelkeun urang kana prestokeun tah ieu teh dina presto nya cenah sanajan saeutik oge kana presto mah gacang hipu ceu cenah majarkeun teh ngarah teu jahat di kana gas jeung urang teu kuat lapar. Tah yang sembeb teh ceu jeung barudak teh geus dalaharnya di dieu teh bagian urang nu arek dahar teh da ai bakatnya ari ibu-ibu mah geuning inung-inung masuk maneurikeun maneh ai dahar teh engke we ngadaguan heula si siliki jeung anak-anak beres dalahar ka karek we urang nu dahar ngarah jongjon we geuningan ceu lamun urang keur dahar hek barudak acan siliki encan teh sok riweuh sok ngaganggu geuning karek ngahuap haye we digorowan komo barudak masok rarewel geuningan ceu mata kudu diheulahkeun mah budak jeung salaki ngarah jarempling da bakat ceu ai budak mah nya sok kitu geuninganan riweuh lamun inung keur dahar teh sok naon we geuning aya leweh aya naon aya midil mah sagarupane geuning bakat ieu beres daharna ngeleguk